Cimol kuah seblak. Di luar hujan, pengen anu hanet-hanet. Untung di kulkas teh masih kena aya stok cimolnya guys. Seperti biasa cimolna mah ti cimologinya guys. Ngarah teu bosen make bumbu atom aida wae nya, ayeuna mah urang make bumbu kuah seblaknya guys. Bumbu nama ieu teh simpel, kur cengek, bawang bodas, jeung cikur we guys. Nyen bumbu tos beres mah urang lanjut ngagoreng heula cimolna nya guys. Seperti biasa ngasupkeun cimolna di minyak yang dingin ngarah teu bebeletukannya guys. Ulah hilap bari dikocak-koceknya guys. Tuh kan teu lila mah tos asak deui nya guys. Tos kitu mayu lanjut ngadamel bumbu kuah seblak nanya guys. Tumis heula bumbu anu meunang ngarendos tadi nepi ka wangi, tos kitu mah tambahan cai we guys. Ulah hilap tambahan oge bumbu penyedapnya guys meh gurih. Terus antepkeun nepikeun ka ngagolak. Tos ngagolak mah urang jahit we guys. Banjurkeun we kana cimol nanya guys. Tuh jadi nama jiga kieu guys. Gimana, menggiurkan tidak guys? Yuk urang lanjut makan we guys. Jangan lupa baca bismillah dulunya guys. Yuk huapkeun we. Ieu teh enak guys. Lada, panas, gurih pokoknya mah guys. Percaya teh guys, ieu teh bari ngopi seblak bari mikiran nyeuseuh ulahnya. Ari nyeuseuh hoream, ari teu nyeuseuh isuk leuwih loba seuseuheuna. Bari jeung tungtung nama naon cik nyeuseuh guys, da lebar ai teu nyeuseuh teh. Meungpeung bocil tidur pang-pang nama.